gitu sia teh di henteu ge burung palung bodo gelo aing teh lanceuk sia lamun aya teu ngeunah ngomong sorangan langsung makanya bebeja ka batur kadunungan bebeja kadunungan sangkan dunungan leuwih amek ka aing naon maksudna sugane menang pangwarah di dunungan da diwarah ku bapa mending teu eling-eling urusan aing eta mah urusan sia ngan urusanana sia sakalanceuk sia teh kudu istilahna mah sia teh kudu ngahormat cek aing tadi burung palung bodo gelo aing teh lanceuk sia nya kuring apa lanceuk ngan man berkuring teh kudu milah-milah lanceuk nu mana ku kuring anu kudu dihormate ulah diukur kana urusan kalakuan da sia ge can bener can tangtu bener maka jeung ngaku goreng aing hareupeun batur lamun aya katakeun si lain ka dewe kali ngomong ka aing ulah hareupeun batur aib teh goblok kabina-bina teuing sateh naon Peupeureuheun maka bogo aing diunuskeun wae ku sia rek main fisik jeung aing sok hayang nyaho kuring teh kitu teh supaya dunungan apang warah kadinya cing nyaho cek kuring oge mana waktuna keur heureuy mana waktuna keur dinas ya ning diuruskeun aing lain diuruskeun lamun diuruskeun mah ku aing sia digogoreng teh tadi sia teh ngagogor eta mah nyaritakeun nu bener apa nyaho sia kencring digubuk ku sia da kuring teh datangna tina kanyah lain geuleuh kuring mah lain geuleuh teh tadi oge eta kencring teh ku aing dicet maknya saya dicet maka jadi bongkar ye meuli cet teh dinya bae aya gawe aing teh peupeureuheun mah aing teh ka Masjid Dara atuh mun aing bantuan ngecet maknya pamulanganan di gubuk pan aing buru-buruhan aing teh kudu udud aya nu nitah eueuh ADKM na ku uleun biar teu poe inisiatif eta mah bagian DKM urusan kenceleng bagian DKM si lain mah tong pipilueun aing mah teu ngeunah aing masjid alus aing kenceng belel eta alasan aing teh lamun rek inisiatif sing bener tanya heula ka DKM na bukana babarengan meh timbul fitnah buktina kieu pan timbul fitnah ieu teh heuh aing nyaho aing kitu teh mah ngan kudu bruk-brak sagala rupa oge tempokeun meh aya transparan hartina meh eueuh fitnah ti batur pan buktina kieu gini eta teu ngeunah dipitnah ku batur sia mah teu tunjuk wae ka aing goblok dahar uyah teh aing heula daripada sia teh aing teh jeung sia terus lamun dahar uyah di dinya heula emang aing rek sieun ka didinya gede geus dewasa eukeur baheula parebut ti susu aya parebut aturan hanya jeung aing aing ngabejaan di dinya supaya bener hirup terus aing ditunjuk ku sia aing rek cicing hah asa diunghak ka Gusti lain emang aing rek cicing naon kitu naon ajen aing teh lanceuk panggedena moal aya adi lamun eueuh lanceuk di dinya oge moal disebut lanceuk lamun eueuh adi